eta mah perciskan ladistahwatus syayatinu fil ardi hairun kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairun bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh teu nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mana ngaran katulimbeng sia teu ieu kunaon kikireun bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae sia nu judi pertama motor bae judi kedua kali mobil ku sia digadekeun judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan emang pamajikan nu sia apa nu bapana bego sia mangan hak pake doang kumaha teh keluar dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan lah omong sia-sia aing sia kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae ya Allah ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ya Allah malana lah kos kitu mah teu happy Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mulaya anu ngaliwihan ti Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lantarannya nama geus teu hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kangjeng Nabi mah ambos percaya teu make hitung-hitungan. Kenyataan kepercayaan Sidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun balik Isra titah ngabejakeun begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat ngajelaskeun ka kaum kadenge ku Abu Jahal coba mat coba aing hayang ngadenge sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat coba bejakeun ka aing beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem ayo Yerusalem terus ka luhur langit kaula ayo terus ka Sidratul Muntaha terus ya ka dieu balik deui terus cak eta Abu Jahal ka mana ya ka dieu ka haram sabaraha jam ya gitulah bangsa 2 jam atawa leuwih saeutik mad Aisyah edan teh sok ajuleuwih kitu kamari mas ya kamari aing masih kena rada endek percaya tapi ku ari mah asal leuwih amat ye aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakeun Aisyah sok nanaonan mad teu beres ya mah dia iya tuh pokoknya mah kitu bae kula coba tanda naon tanda hayang nanaon cek coba ayeuna mah lawang masih dilakso kos kumaha Kangjeng Nabi rada ngagibeg sakeun wah lawang breh ku Gusti Allah dibukakeun aya pasti dilakso oh lawangna nu hareup kieu nu belah kigir kieu nu belah kigir itu kitu coba lawang aya sabaraha dihitung ku Kangjeng Nabi 2 3 sekian lawangna tihangna dihitung sekian hareupna aya naon sia eta nya nama nya cek cenah eta sia mah sedang lamun jadi dukun mah Abu Jahal dia kos gitu coba Abu Bakar jangan dia Abu Bakar bejaan coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar percaya apa henteu ayo bejaan Abu Bakar naon teu nyaho ieu rame-rame kabar naon Muhammad keur penting mantes ngalalakon ti mana ti haram ka Aqsa terus
teh Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha juk cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah juk balik deui ka dieu tadi ta meme subuh juk eta teh lalakon ngan 2 atawa 3 jam kumaha tah Abu Bakar percaya leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya titik leuwih ti eta geh lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae lamun saya Muhammad ge heula ieu tah eta teh kan pohara geus sebentar eta lah gelar siddiq geus teu make tawar-tawar deui masyaallah urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar contoh Sidina Umar contoh Sidina Utsman contoh Sidina Ali contoh para wali ulama dek ngomongkeun hukum masih ngagigeg keneh bae geus loba contoh-contoh dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg keneh bae masih hayang keneh bae dikurangan teh hayang keneh bae mun kieu mah nyatanya bener tah teu sia teh kredit bisa diharamkeun nya aya teu arti masih kena caritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mangkos togeun teh mangkos kitu ya Allah eta teh Quran eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna atuh kadanan teh Sidina Abu Bakar mah atuh urang merenung heula naju jelaskeun Abu Bakar mah geus can kaharti cara lamun Muhammad nu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik pangeran geus anggeus-angeusan tuh begitu Sidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman nah masih keneh kafir nu ngaran Abdurrahman masih keneh kafir cek anakna bah asana abah haju lain deui kuari nutur-nutur Muhammad ibadah kana teu kadeuleu urang ibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo nu teu kadeuleu ipan pangeran urang sakitu gedena sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang haju abah kuari ninggalkeun pangeran eta lah cak ulama kula sebagai anak ngasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah ka nu teu kadeuleu hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul eueuh di wetan eueuh di kulon eueuh di luhur lain di handap lain di tengah lain di mana tuh di mana can dibere hidayah mah kitu bae hese bae can dibere hidayah urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing nyembah ka pangeran kos kumaha artina lamun beureum mun hideung mun gede-gede sakumaha mun di luhur uncang-uncangna di mana apa kuntil anak atuh nu kos kitu mah teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah tah nu mantep urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah nyaritakeun pangeran ngaji henteu nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajen kumaha ge ngaji seminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok di dinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah di dinya geus tenang begitu der ngaji reup nginaheun jasa beres amin kakak arakuda bebeja kanya kadu di imah ngaji nikmat jasa oreganan kerek tah si Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu eta Sidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang bae boga anak teh can nuturkeun horenganan akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak torojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi
Kau lama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana. Tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Bejakeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana. Boro-boro jang ngarizkian batur, boro-boro jang nyalametkeun batur, pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge moal ku kumaha. Patung diome ku urang, patung ku urang dikukumakeun ieu. Sapira patung atuh. Nah iyalah mala yang fauna wala yadurruna. Diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun teu sapira batu bejakeun coba Muhammad qul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wanuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa-masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu yakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairun kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ieu hairun bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mana merah katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah bujeu geus lalaki teh nyandung katulimbeng aduh teh nyaho jalan Aige cakolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu tadi. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe. Atau baris awewe. Nah iya kumaha tatap gedean numal belah mana. Masya Allah. Jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq bahaya ye kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodik ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan. Bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda. Boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tama jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae
Zaid Aisyah deka mana? Deka Serang. Ka Serang dek jalan ke mana? Tetep aing mah ka dieu mah karangkas ka dituda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh sat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha? Tah, mah aing bae. Pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka ieu ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu. Ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu. Tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener. Da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbang. Katulimbang teh. Aisyah teh ieu kunaon kikieuan bae ieu lalakon hirup. Aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor beah. Judi kedua kali mobil ku sia digadekeun. Judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun. Geus bebeakan pan sia ieu. Aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun? Pamajikan. Emang pamajikan nu sia apa nu bapana bego? Sia mangan hak pake doang. Teh kumaha teh geus dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan. Lah, loba omong. Sia-sia aing. Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ge los. Malana lah kos kitu mah. Teu happy. Waduh. Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram tah minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos alah tidak menghayal minuman kos kitu mah. Sayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Galak geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbang jelema. Katulimbang dekawin ge sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah. Masyaallah ceng. Abah makarunya ka aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge. Aduh, teh ieu sia ban aya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah. Atuh milih pi pamajikeunna aja aing mah garila. Emang kurang gitu, Bah? Atuh masyaallah dadana kos eueuh pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeulean gitu. Atuh abah ge resep sebenarnya mah. Abah da ondo-ondo. Masya Allah, ceng. Emang eueuh kitu nu make jilbab, ceng. Emang eueuh kitu make baju panjang. Abah mah garila ieu. Dinasehatan tuh, abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu deui pengkolan. Coba dah tepok ka ditu. Tepok. Ditempok ka ditu aya. Make jilbab rapi ditanya kumanehan anak bapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun ke rumah ke asupna umur sabaraha ke asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat. Aduh eta abah maresep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anna rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah masa kitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan blon eta kosu bener tah ngomong. Tugas abah mah ngabiayaan tetek geus kadituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing. Kumaha nya bae ta eta ngaranna katulimbang budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbang. Nasihatan deui ku bapana. Cak aing sia kudu ka ditu ulah kadinya. Emang kunaon kitu bah? Eta mah cak aing. Leuwih berat sama bapak blon jasa tah mah.
kesehatan ku kolot masya Allah jang hirup sia-sia kene engke kaditu siang ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus kadituna dah kawin beres hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tong kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tas kan hese tah salat bae ge can bisa didikaneun makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae da lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener dia geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan tadi bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah geus hese tah kadenge ku sia kadenge tuh pas salakina hayang nyandung pas ngaji kiai ngabahas nyandung datang ka imah kadenge tah ku sia dah sekongkol tah mah kajen kuku mah ge pajar persekongkolan aduh masya Allah hese bae pamajikan teh hese bae masya Allah pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal manya kudu balik deui tak lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tatep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna fikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka Tante dijelaskan tauhid makan kudu dijelaskan Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dada melanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dada melana mustahil Allah lantaran aya dada melanana mustahil aya dada melana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna beureum kumaha urang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum ku urang pahit eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pahit mun lain pahit mun teu pahit lain kopi mun teu hideung lain kopi
kanyawan tadi na kopi bae ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina iheula nu miheulan kasipatan ku bako tetep panderi tungtungna mukhalafah lil hawadis kiamu binasi wadaniyat kudratirat ieu Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya urang karasa lantaran Kanjeng Nabi teh kan 3 dakwah teh hiji Islam 2 iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa lain eta bae rasa dideleukeun rasa didengekeun rasa digerakkeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun asa dideleukeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam rapi iman rapi naik takarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing bu aing didaleukeun ku Allah aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus teh nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah laon pan eta moal dae lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan buat tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikir ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu pikir ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuaditu na make raudhah make tuhfah niaya silakan tah jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditu nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah ditu urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir na mah babari atuh asa derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pan bloon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hatina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah, maksudnya supaya dunia, supaya penghormatan, supaya zikir hiji Allah, lobaan Allah, sorangan Allah, supaya datang kadinya anta budak ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah, supaya datang kadinya kudu boga guru. Daya nunuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari
kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus buku aya kiai nu nuduhkeun nyana-nyana kiai-kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit doh ulah ngridit wae teh ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jak ti baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang teh yalah sarang esek kuari usaha mah katulimbang teh mah nu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nyana mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbang hei para penguasa ulah datang ke teu jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modal keur kos kitu asana di akhirat dikarebekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak peta kiai katulimbang tak kos gitu tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang masyaallah aya ge pas keur taun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1, titiknya belah sana. 2, sana. 3, sana. Dengan demikian, kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahnya supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Kan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit teh handap, bos disebar supaya ulah uruhana. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teh nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya tah petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ieu kan tahun baruan Ki tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya ya terima kasih Ki ya begitu sesuai jeung pituduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dieu nya Ki. Ulan tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Pengkolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan caknya etalah tempat hiburan nu paling indah nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna ge geus dimat komo ka handap ngaco si aki manya kuburan tempat hiburan sakali deui Ki kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teh nyaho ieu jejak arahna ieu ka mana ieu tempat hiburan cabat di daerah dieu eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki ka ditampilin kugu eta baplok alhamdulillah cak si aki makarak ditampilin alhamdulillah cak Panglima kuat amat nih budel mah ya kencak warisian Ki, tempat hiburan di mana? Eta di tiga. Tampilin deh kayak joger.
Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama tak lain. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya ceknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abdi ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa, aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, wow, raja langsung nangkep. Wah. Cak panglima aing ya bahaya. Cium tangan raja. Oh, kiai. Wah, bener baik. Silakan aing, silakan. Cek Tuan Raja, buka. Tuh bener. Asana nasib aing mah ieu mah geus. Diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja. Didieukeunana di tempat tamu anu istimewa. Wah, tempat tamu naon kitu penggede. Nyana di luar kieu. Nasib. Asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas mandek laporan bae ke Tuan Raja. Dan mangga Tuan Raja. Nyaho teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumana dihina? Coba kadi laporan, kunaon matak dihina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mah ngahinakeun anak? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo. Kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya kaki tempat hiburan di mana dituduhkan punya anak kuburan. Bener Kiai nuduhkan kuburan. Bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkan tempat hiburan ke kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodoh-bodoh teh. Tuh Kiai mah kos kitu tah. Raja tinggal raja di bodoh-bodoh. Atuh bongan nyana nanyakeun anak kakula. Sedangkan kulama pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan, atawa lain jelema jurig tuh kos kitu mah. Kayak geus stop. Acak-acakan dia urusan dia cak. Ibrahim bin Adham geus. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyaho sia. Aduh, dan amankeun dan. Tapi asup ka jero hate Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih dekasah sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah
katulimbang bin katulimbang bin katulimbang 3 kali bin teman geus katulimbang ya di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbang lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbang bin 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 sabaraha bin eta katulimbang lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha hehe deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu raja amankeun bahaya ieu mah ngamuk bahaya nu kos kitu cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teka beli mobil sama kos Fortuner katakan bloon tadi kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah wari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah saudara raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona engke ieu mah nek dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teh hayang lantaran ngahormat teh ku ari teh lain ti awal sebab kuari bagus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun deuk kahormat deuk nu wau ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawang karak dihormat deuk kanyawang teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus sak raja gesak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya nasihat gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ye lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bae jeung panglima sia sia tuh kula penting ya di jalan kapanggih deui jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu nu ke bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi hamba Allah aya ngaranan sa hamba Allah bae sakali deui awas sakali deui awas 1 2 3 teu ngajawab nu bener nista maja utama
sikap tanya ya wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui kalian diseret ke istana lapor ya cek Tuan Raja abdi mau sakitan saya teberes si jelema ya baudangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kurang diseret eta emang kurang kagak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek Tuan Raja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar tah kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati Tuan Raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah. Teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetep ku kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah. Tanya kedua kali deui, saha hamba Allah. Cak kula hamba Allah ge boga ngaran. Lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka Tuan Raja tetep caknyana hamba ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae Kiai cek Tuan Raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima mun ditanyana lain ku raja mun ditanyana lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong kita tahu kamu cai ini wakil panglima sombong amat untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deh ke istana tah cek Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya na sombong biasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat tadi urusan ngaku panglima rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima rakyat tadi urusan ngaku raja dek kerajaan saha jurig tuh cak raja pan kieu deui bae ye blabe ieu bae lepaskan deui cek wakil hampura Tuan Raja emang tadi geus di des di dieu tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil. Gas balik deh, balik Ibrahim bin Adam. Tinggal raja panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu. Urang dinasehatan mun lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti urang di mata rakyat sombong. Berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang rakyat orang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo orang Golkar mohon negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasib. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua gitu naon hiburan-hiburan ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak rakyat luar biasa menyambut instruksi raja orang mah ulah jauh presiden heulana tuh bupati-bupati jangan milih ente pan nyaputnya mahal kan eta
nebusna maka sabaraha duit. Coba tuh nasehatan Bupati Anyar si kurang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tetek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atau coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Gocak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babok apa kurel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Oh lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos gitu, ka camat kos gitu, ka bupati kos gitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana. Asli embung dibere hadiah, asli embung dianterkeun dipuja-puja. Istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapi dakwah teh. Nah ieu lah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener, tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Oh, urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih, nu bebereana gede buleudna. Lamun anu ngundang ka daerah mana ye? Daerah anu. Nah, malah ieu mah kadinya mah keur ieu ge. 200.000 na naonan. Beak tekor atuh aing. Tak mal narima deui. Dakwah naon teh kos kitu teh. Nah, ieulah di negara urang teh brok teh geus mimiti pedagang, pemerintah nomor 1, pedagang, petani brok ka kiai-kiaina brok kabeh. Tapi urang masih aya kesempatan. Ya Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon? Urang mulai lembaran baru di tahun baru. Urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon? Amin ndek moal sia. Walahu ashabu yad'unahu ilal hudatina itina cek babaturan ye ka dieu ye. Tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Inna hudallahi huwal huda. Sanyana pituduh Allah yane agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar. Di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal. Selain daripada Islam, Islam mah wal huda. Ialah Islam. Selain Islam dolal. Sasar, salah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisa wa urang wa umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut maraneh kabeh salaladar maraneh kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linuslima ay aslimu kahiji nomor kadua bi annakimu shalah supaya aranjeun ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sararieun aranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwa allazi ilaihi tusharun
Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab kirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salira di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salira di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake du dunia ieu lah nu bakal dihisab kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisab engke iyalah wa ilaihi wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di mahsyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan shiratal mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka ke aya surga nu bisa nyebrang di jembatan shiratal mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab masyaallah. Mudah-mudahan orang kabehan nu hadir di dia khususna umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat bapak orang aki orang keturunan orang anak-anak orang jeung tetangga orang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala di kuburanna lega jeung caang di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam.